Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu maparin kasehatan sareng kanikmatan. Shalawat sirang salam mugia dilimpahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, sahabatna sareng urang salaku umatna. Mugia barea sadayana sehat walafiat. Tepangkeun wasta abdi Bunga Pajarmati ti kelas 11 MIPA 5. Sim kuring bade ngadugikeun biantara anu judulna Masa Depan Cerah ku Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah nyaeta akhlak anu sae, sopan santun, anu ngagaduhan tujuan supados ngalaksanakeun kabiasaan nurutkeun adat anu hade saluyu sareng ajaran Islam. Contona nu kahiji, hormat ka mamah sareng ka bapa. Di ajaran Islam urang teh kudu wajib ngahormatan ka mamah sareng ka bapa. Lamun henteu tangtu wae urang teh bakal dosa. Nu kadua, nurutkeun parentah Allah. Salaku hamba Allah mangrupikeun kawajiban pikeun unggal umat Islam, pikeun tetep nurutkeun parentah Allah sareng ngajauhan sagala anu dilarangna. Upami urang hoyong sukses, tangtu urang kedah ngahormatan ka mamah sareng ka bapa sareng nurutkeun parentah Allah. Baraya sadayana saha anu henteu hoyong sukses, pasti urang teh hoyong sukses. Hoyong anu dipik ka hoyong urang teh berhasil. Ku kituna urang kedah nerapkeun akhlakul karimah supados engke urang janten jalmi anu ngagaduhan akhlak sareng moral anu sae, nungtun urang kasuksesan di dunia sareng di akhirat. Barudak zaman kiwari seueur anu pergaulna salah, sapertos babaturan urang akhlakna teu sae, perilakuna teu sae, urang oge ngiring. Tah teu kenging kitu, urang teh kedah milih babaturan anu akhlakna sae, anu nungtun urang ka jalan anu bener. Baraya sadayana upami urang hoyong sukses, urang teh kedah ngadoa ka Gusti Allah supados kahoyong urang dikabulkeun. Sareng urang teh kedah usaha teu cukup ku ngadoa wae atau sabalikna berusaha bae. Mung sakitu biantara ti sim kuring deda dihapunten upami aya cariosan anu teu merenah dina manah. Sakali deui nyuhunkeun dihapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.